Muhammad subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dani Syarifudin, hari ini Dani Syarifudin sedang berada di Kampung Marga Mukti ya, Desa Pangerenan, meliput suasana pernikahan adat Sunda ya. Sahabat, nih rombongan baru tiba di lokasi. Assalamualaikum Ibu. Daramang. Ibu hajat. Itu rombongan di mana? Di Cianten. Mohon. Anu nikah teh putra kasabra Ibu? Keempat. Mohon. Mugia lancar acaranya Ibunya. Rombongan ya sudah tiba dan ini antarannya. Ini juga ada Pak Indra, Damang. Nanti kata itu wargi. Jangan, mohon. Mugia lancar Pak Indra. Amin. Nih calon mempelai prianya mau menuju ke lokasi. Ada Ibu mudun, Ibu siap. Ada Ibu mudun, picit, Ibu gondang. Oh, ketua gondang ya. Mohon biasa. Dokumentasi oge. Iya, biasa ari nu sesarana pang payuna. Ayo, ya mangga. Ya, rombongan sekarang. Ini berada di suasana Kampung Marga Mukti ya, sahabat, Desa Pangerenan, Kecamatan Lubuk-Limangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ruang banyak. Kami leer kalau ada mah sakinten. Sekarang acara pengalungan bunga ya sahabat.
pagar ayunya di belakang. Ke film lagi hari anu sasaran mah menang banyak sok pang banyak na Bu anu sasaran ya sia-sia Ibu Dini lamang Ibu Dini. Ngartin. Akad pertikahan kedua mempelai wala sakitu mga urang sami-sami ngadoakan hati lahir robi ieu pelaksanaan anu dilaksanakeun dina waktu saeuna masing aya dina ridho sipatan siapun tan anu kasuhun supados dajang kolongteng kana waktu sadaacan akad pertikahan tiasa di wabi diaoskeun heula bilih dina pencatatan aya lepat atau lebih kelepatan kangge pelaksanaan dinten ayeuna dinten Ahad 28 Mei 2023 kangge calon pengantin pamegat wasta Cik Muhammad Diki Abdul Ghani di perempatan mari kita bahas langsungkan akad pernikahan. Terus boga ayu di komputer depan kita. Ya gitu pas majang. Sahabatnya pengantinnya
cantik banget ya sahabat dan Saripudin. Bismillah, inilah dia calon mempelai istri Cik Diki Muhammad Abdullah. Neng Yusi Sri Devi sudah ngalingi di panggung, digendong ke jantan raka-raka ya. Bangkit ya. Kalian kehormatan kanggo mimpin lumangsung lagi acara wakosnya ke Muhammad subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Kalayan, yang masawir, emas, 8 gram, dibayar kontak. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Oke sahabat ya, acara Kadika udah selesai. Alhamdulillah, satu kali juga lancar ya. Alhamdulillah. Iya karena berdua ya kena stain di masyarakat mustaqim Estafet baik. Kuatos pilih dicandak wih deui. Upami sahur abimah pangarsa sanes panca indra eta teh namin sanes Pancasila tapi panca indra panca dalima indra teh anu ngerenkeunana jenenganana indra. Pamisahur kesepuhan mah namanya Pancasila, maklum anjeunna orang proklamasi gitu. Masa-masa perjuangan jadi emang karena Pancasila. Abimah panca indra. Mohon semoga ka tim kameramen anu disumpikeun di HWR ya, photography and video shooting dipimpin ku Bapak Haji Aman. Mugi Pak Haji sing langgam seueur jogna Pak Haji. Mohon acara simbolis perantos thanks. Mohon Pak Haji sing lari seueur jogna emut ka Rija Dada. Bapak Ibu saudara yang dihormat, alhamdulillah acara urang perantos berjalan lancar, acara simbolisna salajengna aya acara Bareng kanggo Neng Yusi Sri Devi sareng Cik Muhammad Diki Abdullah. Doa terbaik dulu buat pengantin. Kan udah sah kan doa terbaiknya buat pengantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih. Doa
doa terbaiknya buat pengantin. Semoga jadi keluarga yang Ini teh yang menikah teh siapa? Susi Sama? adik. Iya, terima kasih ya Neng ya. Baik. Tangis kabingan bapak anu nikah teh maksudnya anu ditikah teh sanes Cik Muhammad Diki nah tapi Cik Diki satu Ieu nu panganten teh Cik Diki mohon hari MC mah Cik atuh. semoga kawitan pakarsa Ieu nu jadi Cik Iraha. Alhamdulillah. lain rasanya teh geus diterpalan di backgroundan baru make payung nanaon atuh ribet-ribet coba beureun ya teh Pak Haji rupa pusing atuh tong sepi carioseun pamediaseun teh payungna bade tetamut Pak Haji ka masih juga hujanan Allahu Akbar Teknologi eta nang pesawat segitu payungna dibukakeun. Nya. teu kaji atuh nampi sawer payungna dibukakeun ke Atau enggak? Enggak. Isi santri. Daun sorsen. Daun tadi deh. Oh. Kayak ngomong. Kalau mana? Tuh masih ada jago. Bang ngeplok. Nah. Rada depan. Ya. Situ megang. Nah. Bawahan dikit lah. Bawahan. Senyum. Satu. Saya lurus kepalanya. Tahan, senyum. 1, 2. Tahan. 1, 2. Sekalian dipoto. Nah, bagian di depan ya. Bebas. Biasanya pada heboh. Ya. Etang kaul ngedagel kaiteneng ati kanu kagungan salamat anak tapi kanu disalamatkeun. Salajengna sim kuring ngedalkeun ieu sawar sangat tumalangpung atanapi ngaros luhur tinu sanes mung ku embutan sim kuring manawi aya bahan katampi eusina tiasa kapenting kanggo anu bade atas ge disepitanya ya mah disepit
pamitan. Mudah-mudahan sing jantan jalmi anu soleh solehanya. Amin. Soleh. Salamet Asep ayeuna tos laksana nyumpanan kana janji kaislamanana. Islam ngabogaan ciri-cirina tara pahili umat ulah bade lali. Perintah nuti Gusti mer. Kita lihat sini teh. 1 2. Tahan 1 2. Agak bawah dikit kepala. Kepala kita teh. Tinggal kali. Senyum 1 2. Pas 1 2. Tahan 1 2. Tukang bohong di mana ya tuh lagi mahal teh tukang bohong teh. Mau dia kemari mahal.